luhureun biwir. Ya kumis. Bener. Dina gado. Yang janggot. Lamun pindah ke tengah. Disebut na bulu dada. Lamun pindah ke handap. Paham apa? Tuasa nyebutna kan? Pakai tuasa. Atau dah sieun jorang. Jorang kumaha ai nyai. Pan bulu bitis di handap mah. Oh nyanya bulu bitis. Sugante bulu taeun Kang. Naon mana ceri kira? Siapa kecelakaan Kang? Hah? Cilaka naon coba? Kunaon? Di mana? Tadi kok di Soredat di Galengan di sawah. Terus kumaha ayeuna? Nya teu nanau, da lebuhna duit kana leutak. Jadi hipu. Terus kunaon atuh maneh make ciri kitu? Aya abah teu nanaon mah. Dicarekan perlu dibayar duku leutak. Lah yang sirikeun abah labuh. Gas we. Untung kudu leutak dunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, Akang menggan BHB nu ayar teu? Nah, nanyakeun ka Akang. Duka tuh. Eta sugan. Puguh eueuh, bisi we ku Akang diampihan atuh. Jangan akan ngambil anu kitu atuh bro. Sok mararode dinya mah. Atawa kacokot meuleuh Kangnya ku rana sabelah. Ulah sok sudon. Peureunna ge rana sabeula makan tara make. Apa di mana? Rana sabelah tara make? Meureun atuh gitu. Meureun. Paling nong cemennya. Pasti mana arinya neh. Oh ya kieu karek balik. Pasti ATM Kang. Pas naon ti ATM? Pas ngantel si jam nyokot duit cenah. Geus. Justru eta Kang, teu bisa. Nah, mah kita bisa. Eueuh mukakeun pantona padahal si ijem teh geus assalamualaikum zobar kali. Teuing kurang tarik sugan. Ini parah Aya nih. ku boloho. Nya Kang boloh si ijem mah padahal mah bari ketrokan pantona. Padean. Sarua. Kang, ayo nangan iraha. Mana? Oh, ieu mah undangan si Emen. Minggu kamari geus kaliwat. Piceun we ieu mah. Oh, sugan teh nu anyar. Lain. Sekaliwat ieu mah. Nyi, lamun kaharep sekalian pangningalikeun pantok kandang hayamnya bisi jadi tutupan. Hah? Nya Kang, Sekalian ya. Kondangan. bikin hayam Kang, kondangan anak. Piceun hayam Oh, sugan teh. sama aca. Dan kondangan. Di tangan ya. Ini dia. Geus nyeun lumpia teh. Terjadi Kang, nyieun lagi. Kunaon terjadi? Bongan resepna teu baleg. Teu balik kumaha? Pancekna resep teh kieu Kang. Masukkan lumpia ke dalam wajan, lalu goreng sampai kuning kekuningan. Atuh tutung Kang, digoreng dekat kuningan mah. Acan kudu make ongkos kan ka ditu teh Kang. Terus kumaha abi balikna? Sok, akan naik nu ngajemput abi di kuningan. Wah. Iya, randa teh dua, randa di kau di mana? Miara naon Kang? Dia nyebut miara naon? Domba? Lain lain domba, geningan teh randa. Nah, domba? Salah denge meureun, manyoranda. Oh domba, sugan teh randa. Salah denge. Ya hampura tuh kan.
sayang. Paham kan? Saha nelpon? Saha ieu nya? Ku ngaranna. Tuh abuh mau diangkat. Saha kan? Tuh ingat tuh. Ku ngaranna. Banyak ngaranan. Yo tingali. Nah aja tadi ngaranan. Berarti awewe. Ya, ngaku we. Awet di mana? Ku ngaranan. Tapi ayeuna mah pinter Kang, apaleun. Mana awewe mana laki. Teu apa Iroh, teu apa saha duka awewe duka lalaki. Ieu buktina anu nelpon da awewe. Apa awewe di mana anyane? Ieu aya tulisanna miss call. Namun tidak laki mah pasti mas call. Kapanggih sia. Ieu Kang, fotokopian geus ya. No. Sip. Mana pulang nak? Oh, beak teh kejadian seblak di ku abdi. Baiknya. Kang, tadi tukang fotokopian anak apa runja ka abdi Kang? Nahnya. Ya, lu satu gitu mah. Terus kakak gede apalun, tapi dia nanya, Kang mana jahat ce, cina. Mana asli nak? Teu apa Kang? Teu nanyakeun abina, aslina orang mana? KTP asli na Iroh. Lain tukang fotokopi nak. Oh, Tuhan teh tukang fotokopi na. Iya Kang ya. Sir. Kang, Ayah mesti perabannya. geus bieu Kang. Oh, syukur atuh. Bieu pas marabat hayam, aya Bang Tigor naliwat Kang. Terus penantian nanya, Bu, itu ayamnya punya ibu ya? Terus cek abi teh, ya iya tuh Bang. Tiap ayam juga punya ibu. Masa gak punya ibu? Masa ayam lahir dari batu? Ya dibrojelin sama ibunya lah. Terus gitu teh, ujung-ujung ngalewas segera kan? Terus lupakan tarang. Digen liur. Liur ke bibinya. Nah, sama kelir ku abi kan? Tengah hati abi mah. Nyi, cik barudak tadi diharap. Bener, Nyai mung di geruan Bu RT. Nya Kang, bener? Kunang? Da embung atuh Kang. Kunaon, pang nambung teh kunaon. Meureun aya sababna. Ih, ai Akang. Kapan Akang teh lain RT? Manya abdi di geruan Bu RT? Lamun Akang RT, kakara abdi daek di geruan Bu RT. Lain kitu maksudna Iroh. Maksudna teh didinya dipanggil Bu RT. Emu Kang, pernah Kang lain RT. Nah, aing ngiringin dulu liur gitu. Tuh Kang, akan dia liur. Kamu abi Kang. Liur anjing.